Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian ka-23. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Demi harita nu keur lumpat menit sedikna notog-notogkeun maneh bubuhan lumpat nu sieun sok tara nempo tincakeun. Aya naon oge sigana teh dilabrak dadak-dadakan Den Sutinah jeung Den Rukiah gede tanaga. Dibawa lumpat tarik teh teu mogok, tapi satarikna oge lumpat jelema nu ngagunakeun suku moal ieu nyeruaan lumpatna mobil teu kungsi lilaku Kapten Pelbet geus katanjo nu keur diubarna teh geus aya hareupeunana. Sora mesin mobil ngagerung tarik pisan beuki lila beuki deket puguh Asep Parman jeung nu sejenna ngaranjug Robas. Cilaka walanda geus deket cek Asep Parman bari nyakelan leungeun Den Rukiah jeung Den Sutinah tanaga beuki ditakar kacape geus teu dirasa kesang oge teu dipirosea. Terus tongeureun tuh kalebak lumpat ka kebon ame rada aman, parentah si Loreng. Bener euy, untung aya kebon lega, mun eueuh mah boa urang ngajolong di tengah jalan. Tembal Asep Parman bari jelang turun kalebak dituturkeun ku Den Rukiah jeung Den Sutinah. Kang, aduh, Kang, aduh, ieu teh kait, Kang. Den Sutinah tina ku gempeur nepi ka sampingna teh ka karayit atuh Asep Parman kapaksa menerkeun heula. Hati-hati atuh nyi, sok buru-buru turun. Sedang walana geus deket kalebah dinya gorowok Kapten Pelbet ngagorowok. Kamu jangan lari, ha? Lebih baik menyerah ya. Lebih baik menyerah saja ya. Awas, kalau terus lari kami tembak. Tapi ancaman Kapten Walanda teh teu didenge Asep Parman jeung si Loreng terus lumpat bari salungkar-salingkar neangan tempat nu buni. Hei, kamu dengan apa tidak ya? Pedom koe, tembak. Pedom, kue tembak. Kapten Pelbet beak kasabaranana atuh terus wae marentahkeun anak buahna supaya nembak. Jeleger, suara tembakan ting jeleger. Cahya tina ku cebung bedil ting burinyai barang tetala nu diberikna terus kabur ka jero kebon. Kapten Pelbet marentahkeun sangkan anak buahna taruruan tina mobil. Kejar terus, ayo, Pedom. Para soldadu jerung jeleng tarurun terus ngeberik opat buronan suara tembakan mah teu eureun-eureun barasat batre ngabararasat breh opat jelema ting berebet tembak cudugir salingkar nu opatan nyumput tukang ngentang kalakai gede geus kitu berebet deui lumpat atuh para soldadu beuki ngageremet kebon terus diasruk. Horeng eta kebon teh kebon geladegan mangrupa leuweung nu cukup lega jadi teu heran kanu opatan bisa terus nyalametkeun dirina. Tapi sial pikeun si Loreng waktu manehna rek luncat pelon nyerepet kana leungeunna atuh cerit manehna ngajerit bari beungeutna muringis. Kunaon Reng? Kunaon Mang? Katembak Mang teh? Den Rukiah bari neuteup ka si Loreng. Iya leungeun. Aduh, alah. Cek si Loreng nembongkeun leungeunna nu baloboran ku getih atuh gebag Asep Parman ngagebag mun diantep tangtu si Loreng beakeun getih pasti leuleusna teh. Dibengker we Mang supados ulah seueur teuing kaluar getih. Den Sutinah bari nyoehkeun sampingna song panyoekan teh dibikeun ka Asep rakatak leungeun si Loreng dibengket ditahan sangkan ulah terus kaluar getih. Kumaha Mang kuat? Kuat ari lumpat mah. Ayo atuh bisi kaburu si walana ka dieu. Jawab si Loreng bari koreja cengkat terus opatanana lalumpatan deui. Cileger pasukan soldadu teu eureun-eureun nembakan. Kabeh ngaberi kabeh kaler padahal nu diberik mah lumpat ka kidul atuh kauntungan pikeun nu diberik bebas teu diudag-udag deui. Opatanana terus balik ka kulonkeun barang datang ka imah gek dariuk ngalempreh. Maklum tas capek lumpat di sore keneh ali Surya mah kacidangaran jugna nempo si Loreng dibengkar leungeunna teh.
gancang ku manehna ditanya. Kang, kunaon eta panangan? Meni baloboran getih kitu. Katembak akang teh. Nya, bieu ku Walanda, tembal si Loreng muringis nyanyerinya perihnya nyawutan. Cek, saya nama enggal-enggal kompres ku cai panas, supados jaramna paraeh. Pelorna kumaha, penginten hese dila anak Kang, Surya mah netep semu bingung. Eueuh ari pelorna mah, katembak ogengan kasabet wungkul, sok we gerana heurecaina. Koloyong Surya mah ka tukang naheureucai geus beres naheureucai, gancang cai panas teh dibawa ka hareup. Kop kana sapu tangan terus leungeun si Loreng dikompres diberesihan jaram-jaramna. Geus dikompres si Loreng ngabaheuhai nyarande tayohna wae teu kuat ku leuleus. Ari Den Rukiah jeung Den Sutinah terus ka sumur. Gebrus marandi miceun kesang jeung karareunang, geus mandi kakara dariuk di patengahan. Untung sakieu oge nya urang teh ditang tayungan keneh ku pangeran. Mun teu mawah cilaka. Nuhun Kang, da tadi mah waktos nuju diberi ku Walanda, hate teh duka ka mana. Gempeur teu puguh, rarasaan lumpat oge asa napak asa henteu, jawab Den Sutinah. Sarowa we Tin, cece oge teu beda. Den Rukiah bari menerkeun kabayana mairan. Puguh akang oge hariwang pisan, sok sieun Rukiah tanapi Sutinah nombro di jalan. Bagja sakieu oge urang salamet sadaya, jawab Asep Parman. Nya, mang mah cilakan Den, teras panas tiris ieu, ceuk si Loreng. Biasa namang eta mah pangaruh racun tina pelor, da moal lami, moal matak bahaya ari pelorna teu tinggaleun dina daging mah. Jep sakedapan mah jarempet teu ngaromong kop Asep Parman kana roko bodas, pelenyun hasepna mani baruleud nyerbung kaluhur. Duh, manila leles kieu tunduh abdi mah Kang, Den Rukiah bari ngadilak. Piraku deui ieu teh sonten keneh. Aduh, biasa ari nu tos lami teu pendak mah, sok sono nya Den, ceuk si Loreng ngagonjak. Ah, mang mah kitunya, apan aya bagian-bagian anak mang? Mohon, mun sok ieu lah, taeun. Naon mang taeun teh? Ah, henteu, biasa we nya Sep, jawab si Loreng ngareret bari nyerengeh ka Asep Parman. Nya, kumaha nu tanghian we eta mah? Mangga we atuh, da moal naon mang mah tong isin-isin, da moal ditoong. Hehehehehe. Yey, kitunya emang mah tukang taang toong meureun nya. Saur saha? Ah, beda we nyariosna oge ari tukang noongan batur mah. Tara emang mah tara tuang toong, mung sok ngahulang kabita, da emang ge can kolot-kolot teuing, tepi naha bet sepi wae, jawab si Loreng. Har, apan aya ce amah, piraku mah ngaraos sepi keneh wae. Puguhan Den, mung hayang dua emang teh. Hehehehehehe. Naon? Surya mah nempas. Ah, teu naon. Dedengean teh akang hoyong dua. Surya mah deui bari netep ka si Loreng. Ah, sok kamana wae dina naon teh, lain naon ari nyai. Si Loreng bari nyerengeh ka Surya mah. Pada milari deui nya, na teu cukup abdi sorangan. Badengan nyeri we nya. Teu kulan abdi mah teu ridho, tembal Surya mah bari semunu ambekeun pisan ka si Loreng teh. Sabar heula nyi, ulah waka ambek-ambekan, kupingkeun atuh nu bener-bener, hayang dua sote akang mah lain awewe. Naon atuh? Simbut nu nyawaan. Hehehehehe. Pinter geuning akang teh. Teu abdi mah teu suka, tibatan kudu di dua mah abdi kajen ngusap birit, ayeuna oge rek indit. Is ulah luluasananan kitu nyi, sabar atuh, da akang mah banyo lain nyaan. Bisi we aya maksud midua. Piraku deui apa nyai teh sakieu hebatna, piraku ku akang kudu ngabagi-bagi ka nyaah. Kanu sajen mah tenang we nyi, ulah babarian teuing. Gandeng atuh Reng, merebutkeun naon ieu teh? Kuring rek sare, betara-tara ti sasari. Ongkoh maneh teh keur ngararasakeun ka nyeri. Ih, ieu mah yeuh,
Tempas Asep Parman jol-jol nyentak we ka si Loreng. Puguh si Loreng ngaranjug manehna mah maksud banyol barang ku Asep Parman dicarekan. Nyel bae manehna ambek teu ngeunah hate. Sakedapan si Loreng ngageremet geregeten tibareto keneh manehna neangan kasempetan pikeun ribut. Tapi Asep Parman teu ngajalanan ka karahari teu Asep Parman nyieun kasar, jadi keur manehna mah aya alasan atuh pok bae ngajawab. Ulah kitu Sep, kunaon maneh teh bet jadi kieu? Soal banyol teu kudu digedekeun, maneh teu kudu ambek, da maneh oge sok heureuy, malah sok leuwih tinggal nyarikeun. Geuning ku dewek tadi dicarek, da dewek mah sadar teu modela maneh. Loreng, waninya ayeuna mah dicarek kitu-kitu we nepi ka nyangangang ti popolotot. Asep Parman anggot beuki ambekeun. Nyarek oge maneh mah bari jeung ambek. Keur dewek geus cukup nyari ti bareto. Dewek dijieun kekeset, cing mikir atuh euy. Maneh teh biong bisa bebas di penjara lamun eueuh dewek mah. Maneh teh cantang tuh hasil ngarebut rejak kaya kolot-kolot maneh. Mun teu ditulungan ku dewek mah. Yo, dewek teh sasat nu ngajadikeun maneh nepi ka sarupa kieu. Segala perkara mun eueuh dewek cangtang tuh beres laksana. Tapi naha maneh kitu kalakuan ka dewek teh. Lain kadua mau pujuhkeun mulang tarima, ieu mah bet malik nyelakakeun nganyarikeun. Terus terang Sep, dewek teu ngeunah ku maneh. Sakali dua kali dewek aya hampura keneh, nyabaran keneh. Tapi ari terus-terusan diperlakukeun sarupa kieu mah euy teu bisa. Sabar oge da aya watesna. Ceuk si Loreng ngabudalkeun sagala kateungeunah hatena atuh Asep Parman beuki ngalenta bok teh nempas. Jadi maneh teh ngarasa teu ngeunah ku dewek? Halus eta deuleu ku dewek dipenta. Jig ayeuna mah geura indit pegat hubungan jeung dewek. Teu nanaon tibatan dewek kudu terus-terusan dijieun kekeset mah. Tapi kadiekeun heula duit bagian dewek nu geus dijangjikeun teh. Ceuk si Loreng nagih bagian anak nyaeta duit ladang ngajual sawah nu Bapak Asep Parman. Nu ku Asep Parman geus dijangjikeun rek dibagi dua jeung si Loreng. Teu bisa, eta mah duit bagian dewek, maneh teu boga hak menta. Ulah kawas bolon ngomong teh Sep. Dewek nagih janji maneh nu ti heula, piraku maneh poho deui mah. Bare to dijangjikeun teh. Tapi ayeuna mah geus beda deui kaayaanana, sanajan maksa ku dewek moal dibere. Awas, ulah ngadaguan ambek dewek Sep. Nah, da dewek teh sieunun. Korejat Asep Parman hudang srog kahareup tapi gancangku Den Sutinah di halangan. Kang, sabar Kang, kunaon atuh ieu teh? Den Sutinah bari muntangan dengan Asep Parman. Cacing Nyai, ieu mah urusan lalaki. Nyai kasisi, ulah rek pipilweun, ceuk Asep Parman teterjel rek nyampurkeun si Loreng. Sabar Kang, moal aya gunana riributan sareng rencang ku anjeun. Sing emut Kang, sanes ribut. Sakadahna mah ngajantenkeun persatuan. Silih bantu supados tiasa ngalawan Walanda. Ari kieu mah aduh cilaka Kang. Tuh mantu da Nyi, asa aing pisan hirupna teh. Abang boga jasa karepna rek mincak hulu. Jawab Asep Parman bener-bener nafsuna teh. Maneh jelema nu teu boga elingan mah kanu nulung kanu ngabela. Karep rek nyieun kawas boneka na dikira budak bolon dewek teh. Tempas si Loreng bari cengkat hudang kanyerina tina leungeunna geus teu dirasa barang rek luncat ku Surya mah dirontok bari terus dibebedol. Kang, ulah Kang sing emut Kang. Biasana pabentar sareng rerencangan engke oge sae deui. Ulah Kang, ulah ngajurung nafsu. Atuh boh Asep Parman boh si Loreng teu bisa neruskeun maksudna dasarua di halangan ku awewe nu dipika beratna. Gek deui Asep Parman diuk tapi amarah mah teu bisa leler katara dina paromanana nu asa kawas besi atah meuleum. Heug Loreng ayeuna bedog, tapi isukan ieu urusan teh urang teruskeun deui, ceuk Asep Parman. Diladeni Sep, jawab si Loreng sarua ngageremet sarua ambekna. Tos Kang, gerak kulam anggur mah teu aya saena riributan. Apaan Mang Loreng teh sakitu belana? Nah kunaon atuh ari Akang? Tanya Den Rukiah bari neuteup ka Asep Parman. Nyai mah moal terang kana perkara Akang jeung si Loreng. Calik-calik we ulah pipilweun. Jawab Asep Parman bari terus asup ka kamarna.
Den Rukiah jeung Den Sutinah oge teu bisa kumaha ngan hate teu bisa tenang, terus gegebegan pinuh ku kahariwang. Ayeuna teu jadi riributan tapi isukan maranehna yakin bakal nyaksian Asep Parman begalan Pati jeung si Loreng. Rek misah kumaha, rek ngelingan kumaha, daduanana geus jelas dipangaruhan ku nafsu setan. Ari si Loreng masih keneh diuk dina urutna dibaturan ku Surya mah hatena pinuh ku rasa dendam sanajan awak keur teu ngareunah, tapi kumanehna geus teu dirasa, malah nu jadi pikirna taya deui iwal teh niat rek ngarebut kabeh duit Asep Parman. Kang, kunaon akang teh betribut sareng Asep Parman? Teu kahartos ku abdi mah Kang, apan sakitu layeutna. Nah merebut kenaon Kang? Surya mah sigan wayang menang penjelasan. Benar laye, tapi manehna curang. Hak akang teribikeun, kahayangna dicokot ku manehna sorangan, tembal si Loreng. Hak naon Kang? Duit Nyai. Artos naon? Da abdi mah teu terang. Tanya Surya mah beuki panasaran. Derak-dek ku si Loreng didongengkeun ti mimiti kabur ti panjara nepi ka ngabinasa kolot-kolot Asep Parman. Ngadenge kitu teh Surya mah ngahulang. Manehna sadar yen Asep Parman jeung si Loreng teh jelema jahat, tapi sanajan nyaho kitu oge Surya mah teu loba tatanya perkara eta. Teu sangka geuning. Tembal Surya mah. Tah kitu Nyai, akang sabenerna nu loba jasa mah. Sagala cita-citana mun teu dipokrolan ku akang mah tangtu moal laksana, tapi ayeuna manehna geus rek nyieun curang. Duit bagian akang nu geus dijangjikeun ku manehna ditahan moal dibikeun. Cing pikirku Nyai, nah akang kudu cicing wae dikitukeun ku Asep Parman teh. Sakedahna akang nyuhunkeun bagian, tapi sakedahna mah ulah ku jalan kasar, nah teu tiasa upami didameikeun. Memang eta kahayang akang, tapi manehna tetep hayang ku kasar. Eueuh deui jalan, kapaksa ku akang dilayanan, pira oge pantar si Asep. Naon kabisana, bisa sakitu oge apan meunang ngalatih akang. Keun antep sinakarasaeun, tumahan lah jelema kitu mah kudu diwarah. Isukan ku akang rek dibinasa sakalian, ambeh kabeh duit beunang ku akang. Mun akang hasil, tangtu urang duaan bakal jadi jelema beunghar. Sabaraha rebu artosna teh Kang? Aya meureun kena 25.000 mah. Hahaha, bakal beunghar Nyai urang teh, bakal senang. Cuk si Loreng yakin pisan. Kanggo abdi mah ngiringan wae, jawab Surya mah bari ngeluk tungkul ari hate mah memang teu satuju ngan bae geus ngarasa kagok. Tah isukan mun geus beres serta duitna geus kabawa, urang terus ingkah ti dieu nya. Kabur oge ari mawa duit loba mah moal susah. Omong si Loreng manis siga nu pasti bakal bisa ngabinasa Asep Parman. Nyeh manehna seuri sorangan guledag ngagoler dina dipan. Nya muga-muga wae atuh Kang. Surya mah manehna oge milu ngagoler gigireun si Loreng. Nyai, bade aya naon Kang? Tiris henteu. Tiris Kang, sok atuh kekepan. Nyaeta akang teh nyeri keneh Nyi, nangkod we atuh Nyi ari tiris mah. Ah palaitaeun Kang, apan akang tos janji. Kumaha atuh da nyeri leungeun Nyi? Lalaunan we. Heuglah, si Loreng maksakeun malik kep nangkep terus jempet teu kadenge nanaon deui. Isukna ti sakorejatna hudang Asep Parman terus kaluar geus teu loba omong deui, gorowok gegeroan ka si Loreng. Hei Loreng, ieu dewek geura layanan, mentong ngarengkol wae sia. Ngadenge kitu si Loreng ngagebeg korejat hudang terus muru kaluar. Nya we Asep Parman geus ngajega nulak cangkeng diburuan. Den Rukiah jeung Den Sutinah oge lalumpatan nyamperkeun gabrug ngarontok ka Asep Parman. Maksudna arek ngalalemu sangkan Asep Parman ulah neruskeun maksudna. Kang, atos Kang, geura nyuhunkeun dihapunten anggur mah ka Mang Loreng. Duh, ulah Kang, sing emut Kang. Cicing Nyai, hileh ka ditu ka sisi. Tembal Asep Parman bari nyurungkeun Den Rukiah jeung Den Sutinah atuh duanana ti jengkang ka tukang. Labuh bari muringis da puguh awak karasa nyeri.
Ari si Loreng tenang pisan ngalengkah ngadeketan Asep Parman manehna teu mawa pakarang sedang Asep Parman geus nyekel bedog panjang. Maju sia Loreng, sanajan si laing jago ayeuna mah ku dewek moal diambean. Sok ku dewek ge moal dipangejatkeun, jawab si Loreng bari srog pasang kuda-kuda sanajan leungeun karasanya nyautan manehna maksakeun kanyeri teu dirasa. Boh Asep Parman, boh si Loreng sarua geus lat boho di purwadaksina teu inget jeung sobat teu inget kana kahadean nu geus dipigawe samemehna. Harita mah duanana pabentar paham beda-beda pamandegan nu akhirna ngajadikeun nafsu nu teu bisa dibendung deui. Keur si Loreng mah ribut jeung Asep Parman teh sasat kahayangna tur diarep-arep ti samemehna ari sabab geus lila manehna teh ngabogaan niat megatkeun hubungan jeung Asep Parman. Ngan teu hasil bae, ari nu jadi halanganana nyaeta soal duit bagian manehna can dibikeun ku Asep Parman. Sababaraha kali si Loreng menta bagianana tapi ku Asep Parman tara diwaro horeng teh Asep Parman oge ngabogaan niat teu hade manehna rek nyingkahkeun si Loreng. Ali si Loreng geus beak sabarna atuh si Loreng nyieun tindakan ku Asep Parman ge dilawan. Nepi ka akhirna ngajadikeun bentrokan nu geus teu bisa dibereskeun ku cara damai. Asep Parman teu sadar kana kasalahanana sakuduna mah manehna mulang tarima munggujuhkeun ka si Loreng teh. Lamun teu kalawan bantuan si Loreng mah can puguh Asep Parman bisa ngarebut sakabeh harta banda Bapa Rukmana. Boa mun teu ditulungan ku si Loreng mah Asep Parman teh masih keneh ngaringkuk di bui. Tapi dasar Asep Parman sifatna hayang ngaraja dewek embung we mun aya nu menerkeun atawa aya nu nyalahkeun teh. Komo ari model si Loreng mah da jelas tetela rek ngaganggu kana kasenanganana. Puguh dilawan kitu teh si Loreng beuki nafsu sanajan leungeunna tatu urut kasabet pelor basa peutingna teh si Loreng geus teu ngarasakeun kanyeri. Keur mah niat ti samemehna katambah ku Asep Parman di jalanan bat asa nu mobok manggih gorowong. Hate gede da ceuk pikirna pira oge Asep Parman naon kabisana ongkoh bisa ulin oge pangwarah manehna. Piraku guru kudu eleh ku murid mah. Sabalikna Asep Parman wani teh pedah pangabisa si Loreng geus kacekel kabeh manehna nekad ngalawan mempertahankeun dunya nu sakuduna dibagi dua ayeuna hayang jadi milik manehna sorangan. Peutingna ribut pare-area omong isuk-isukna Asep Parman geus aya di buruan bari gogorowo kanang tangka si Loreng. Hai Loreng, mentong molor wae sia. Ye dewek geura layanan. Si Loreng nuker sare keneh ngorejat hudangnya kitu deui Den Rukiah jeung Den Sutina korejat kop kana bedog terus kaluar. Kasampak Asep Parman keur ngajega bari nulak cangkeng ari Den Rukiah jeung Den Sutina barang nempok kitu teh maranehna lalumpatan nyamperkeun ka Asep Parman bari terus pageuh meruntangan. Kang Asep, sing emut Kang, apan itu teh Mang Loreng? Kunaon atuh Akang? Cicing Nyai, ieu lain urusan awewe. Sok kasisi. Kang Asep, tos ulah ngagugut teuing nafsu, geura sadar, geura nyuhunkeun dihapunten ka Mang Loreng. Teu aya gunana Kang riributan sareng rencang mah. Naon make kudu minta dihampura sagala. Mun dek ge manehna ka Akang. Cicing Nyi, tong pipilueun, sok geura kasisi. Tembal Asep Parman nyentak ka Den Sutina nu disentak teu nembalan siga nu ngalawan. Asep Parman teu sadar kana kasalahanana sakuduna mah manehna mulang tarima membujuhkeun ka si Loreng teh da mun teu kalawan bantuan si Loreng mah can puguh Asep Parman bisa ngarebut sakabeh harta banda Bapa Rukmana. Boa mun teu dibantuan ku si Loreng mah Asep Parman teh masih keneh ngaringkuk di bui. Den Rukiah jeung Den Sutina tetep muntangan Asep Parman atuh Asep Parman jadi ambekeun duanana disurungkeun. Tuh duanana namru meh bae Den Rukiah mah neunggar kana tangkalakai. Cicing Nyi, cek Akang teh Cicing, tong pipilueun Nyai mah moal ngarti kana perkara Akang jeung si Loreng. Omong Asep Parman beri srog pasang kuda-kuda siat bedogna dimaenkeun. Sedeng si Loreng manehna siga nu tenang pisan jut turun tina golodog srog kahareup terus pasang kuda-kuda. Sok Loreng, urang ngadu ilmu, dewek moal rek sieun ayeuna mah. Alus,
ku dewek ge moal teu dilayanan ulah kaduhung we nya mun maneh cilaka atawa nepi ka binasa teh. Jawab si Loreng bari panon seukeut ngawaskeun gerak Asep Parman. Nya kitu deui Asep Parman, manehna oge teu cicingeun srog kahareup ngadeuketan. Montong nyingseun kawas ka budak loleh wae ngomong teh. Dar Loreng ayeuna mah geus waktuna. Sok. Tuk si Loreng maju bari bedog diangkat ka luhur. Siat dikolecerkeun ka dengesorana ting hariuk matak paur nu nempo, matak inggis nu leutik burih. Komo awewe model Den Sutinah jeung Den Rukiah mah. Montong demonstrasi sia. Omong Asep Parman bari jeleng luncat nerajang bedog dihembatkeun dipake ngarah kana beuheung si Loreng. Tapi ngan sakilat si Loreng ngagiwar nyingkahan atuh hiuk bedog Asep Parman ngahiuk ngadek angin. Jeleng si Loreng luncat ngajauhan srog deui pasang kuda-kuda. Asep Parman kesit malik bari kekerot. Parman, sameme dewek ngalayanan maneh. Dewek rek ngomong heula, dengekeun ku maneh. Yo maneh teh moal nepi ka jadi sarupa kieu mun eueuh dewek mah. Bareto waktu maneh di panjara teh kusaha ditulungan dibawa kabur. Apan dewek jelemana nu geus bela geus nurungan awak maneh teh. Waktu keur susah mikang ewa ka kolot-kolot maneh. Kasaha maneh minta tulung? Ayeuna maneh geus hasil maksud, geus bisa nyingkahan. Waktosna kabujang see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.